Ai heueuh nya horeng parang sama ieu can makan kami baraya jeung si Aisyah atuh kumaha ieu nya lajuna mah kami ninyuh mie beja perih beuteung lajuna mah burungnya ninyuh mie bae jareung sangu eueuh pan nya dasar mah pedagang sayurna eueuh atuh dasar mah duitna nu dair lajuna mah urang ninyuh sarimi bae kitukeun atuh heueuh nya daripada urang nahan perih beuteung mah mending ninyuh mie nya Aisyah lumayan ngagancol kana beuteung urang ja daripada jeung lauk eueuh mah nya atuh mending keneh jeung mie kitukeun Aisyah rada ngeunah-ngeunah kitukeun nya tapi ieu nya nyari mina di kecapan jadi si Aisyah bisi ledaeun kitukeun asak deui banyak eta si mie parang sama tadi keneh geus aing langsung kembe urang abruskeun kana mangkok hijikeun kabeh sina tercampur merata kitukeun nya jangan poho aduk-aduk eta si mie-na. Dan sekarang kita langsung aja nyok sanguna soalnya geus teu kuat perih beuteungnya hi kami geus sakit bae gampang urang nyokot deui heunya pan baraya sanguna bisi mubazir kitukeun tahnya kami di dieu duaan bae jeung si Aisyah mamna soalna pan bapak si Aisyah mah eueuh ka sawah lajuna minta kami mamna kadua kerupuk kadua mie kitukeun nya untungna ieu si Aisyah daekeun nya baraya kana mie laju kami teu lieur teu riweuh teh geunya nyeuna dengan sangu soalna si Aisyah mah kumaha indung kitukeun atuh heueuh nya Aisyah indung ngakan mie atuh ngakan mie ja urang mah teu gati-gati kitukeun mamna Aisyah nya ja urang mah jeung lauk teu beuki pan jeung daging kebo teu beuki kitukeun teu nyaho mah ku eueuh meureun nya baraya eta si daging kebona kitukeun.